Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta simkuring pun Sabrina Salsabila. Di dieu simkuring bade medarkeun materi tentang undak usuk basa. Saat acana aya nu terang teu undak usuk basa teh naon sih? Undak usuk basa teh nyaeta aturan atawa tata krama nyarita dina basa Sunda sangkan caritaan teh bisa merenah. Ragam basa nu aya dina undak usuk basa teh nyaeta aya dua. Ragam basa hormat atau lemes jeung ragam basa alma. Ieu undak usuk basa teh sebenarnya nama lain banda asli urang Sunda, tapi warisan feodal tina Jawa. Undak usuk basa teh dipake sakan komunikasi antara rakyat biasa jeung pangagung aya bedana tur miboga aturan dumasar umur nu diajak komunikasi. Undak usuk teh dipake minangka salah sahiji tanda hormat ka sasama nu diwujudkeun dina cara nyarita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun wasta pun Mulyadi Aryansyah. Dina danget ieu akan baris mendarkeun hiji materi ngeunaan undak usuk basa. Naon cenah ari undak usuk basa teh? Undak usuk basa teh anu ngatur urang atawa anu ngatur hidup pikeun nyarita atawa ngobrol ka jalma sejen. Boh ngobrol ka sahandapeun nyaeta adi-adi hidup, kasaluhureun nyaeta lanceuk hidup, ibu ramah hidup atawa guru hidup, jeung anu ngatur kasapantareun nyaeta babaturan hidup. Tah, dina undak usuk basa teh kabagi dua. Anu kahiji aya anu disebut ragam basa loma. Namun cenah ari ragam basa loma teh? Ragam basa loma teh anu biasana dipake ku hidup pikeun babaturan hidup atawa keur sapantaran anu geus akrab pisan, geus deukeut pisan. Contona kecap urang jeung kecap maneh. Hei, maneh geus dahar? Urang mah geus. Tah, kitu contona. Tuluy, anu kadua aya anu disebut ragam basa hormat atawa lemes. Tah, ragam basa hormat mah anu biasana dipake keur saluhureun atawa jalma anu dipika hormat. Kasaha cenah contona? Tangtu wae kalanceuk hidup, ibu ramah hidup atawa guru hidup. Tah, dina ragam basa hormat teh kabagi deui dua. Aduh, naon deui cenah eta teh? Anu kahiji aya basa lemes atawa basa hormat keur sorangan. Anu kadua aya basa hormat atawa basa lemes keur batur. Tah, jadi hidup teh kudu bisa ngabedakeun kumaha lamun ngobrol jeung sapantaran, sahandapeun atawa ngobrol jeung saluhureun. Tuluy, nu kumaha ari ragam basa hormat teh? Nu kumaha ari basa lemes keur sorangan?
basa lemes keur batur teh. Tah, di dieu contona hayu urang haleungkeun sasarna. Hiji, dua, tilu. Abdi miyos bapa angkat, abdi dongkap bapa sumping, abdi wangsul bapa mulih, abdi terang bapa uninga, abdi neda bapa tuang, abdi nyanggem bapa nyaur, abdi nanya bapa mariksa, abdi nguping bapa ngadangu, abdi mondok bapa kulem, abdi mandi bapa siram, abdi ngabantun bapa nyandak, abdi ningal bapa ningali, abdi gaduh bapa kagungan, abdi hoyong bapa palai, abdi nyuhunkeun bapa mundut, abdi rorompok bapa bumi, abdi isin bapa lingsem, abdi liuk bapa calit, abdi hila bapa lali, abdi udur bapa teu damang. Yeay. Sakitu anu kapihatur mugia sing mangpaat. Sumanget sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.